jago urang Allahu Akbar beres kayak cikohar Kang Haji aduh luar biasa ya bang soda teh muno Kang Haji keur ngora teh kitu teh aduh basa nampiling bagong urang kumaha cing ampiling sakali cekuk pae henteu akang nu lumpat aduh luar biasa jago urang lah ngahiburi raja ka urang sadaya ya noh resepi akang mah tibu budak teh lanjut dulu teh resep kana tinju aduh kana tinju utang mah aduh udah ngaji ge jago silat bae aja pangresep jago silat pangresep nama kana gagak lumayung gajah putih jadi apak semua gitu enak demi Allah Kang Haji mah percaya jelema ngarontok ari cokot teh punukna di dieu di alana ku Kang Haji mah ta Allah itulah lajuanan ayo luar biasa jago saya marah lah cing wah oi cing pecahkan hidup jago hidup luar biasa aja jelema teh hidup jago siapa hidup hidup jago hidup hidup ngaji ya hidup jago walah sing ya kumaha teh halangan batur pasirik batas lagi belah dia punten Kang Haji ya damang saya namanya teh kuring Kang Haji Kohar oh Haji Kohar cuci biru gitu lah punten ya iya ngiring di dia ya aduh hebat dong tadi ini teh merong kain boleh jaga seri tengenah aing naon gon dua aing butak ya kaisinan ulah bisa jadi pasya aja ulah baik gitu wae Islami Kang Haji nonton wah rame ya dikawit Kang Haji wah turiren ulah dinten turiren ya bisa minggu di studio alhamdulillah resep bisa neme mulih kamari Haji teh bos boboh Kang Haji mah tahun hareup ke maju ka itu deui ka mana ka Jakarta Haji naon deuk Haji Sari nu ngaji ah tahun sabaraha ka Mekah teh aya 5 tahun ka pengkeun murji oh 5 tahun ka pengkeun atuh teu acan eta pentingnya keur musim panas Kang Haji mau itu gitu ulah demi Allah ya musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius tapi di Arab majang di mana geus musim panas Masya Allah 45 derajat Celcius walah gitu Haji wah demi Allah ya tapi ngeunah nak musim panas di Arab majang ngeunah teh nah nog teh teu kudu digoreng ditunda we na kusi asap
sanes asak yang kajejek ontak demi Allah. Sikat Indra. Baik kan ya nih. Sikat Indra. Suwe katipu si Akang. Tukang nipu katipu. Kayak Bandungan ya Kang. Terus. Lauk asin yang teu kudu dibeulem ditu mah tuna we na luhur batu asa kucing ya. Kira ku aing kudu ngamuk di dia. Nakara kagak kondek di jelema ieu. Halo. Ayo. Di mana-mana ge ayo we. Ya. Priyogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji memerekeun di dinya. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Demi Allah ya. Dia. Anu leres. Demi Allah ya. 5 kali sebuting demi Allah. Haji nu bisa kieu. Haji. Lain dipegang gitu. Aya di akang aya kene. Gitu. Oh, Priyogi berhiji. Ngan di itu mau korma ngora, di akang ngaranna genti, jambe ngora. Haji, assalamualaikum.